Hayu urang wawanohan jeung buku Rancage Diajar Basa Sunda Udalan Pustaka Jaya. Ieu buku teh kaasup buku pangajaran anu naratas medalna buku teks muatan lokal basa daerah. Teusina luyu jeung capaian pembelajaran kurikulum merdeka ti mimiti fase A nepi ka fase F. Wincikanana fase A nepi ka C pikeun kelas 1 nepi ka 6, fase D pikeun kelas 7 nepi ka 8, fase E pikeun kelas 10, jeung fase F pikeun kelas 11 jeung 12. Buku Rancage Diajar Basa Sunda baris jadi pangdedel para siswa pikeun ngamekarkeun karacakeanana. Kitu teh lantaran materina fleksibel, singget, tur eces. Dianti kitu, eta konten bisa ngamekarkeun para siswa mikir secara kritis. Tur mere dadasar pikeun ngawangun karakter diri nu mulia kuasilah rubrik penguatan profil pelajar Pancasila. Hindekna ieu buku teh kacidang ngabantu guru kali sepuh pikeun ngaping proses diajar siswa. Hayu urang paheyeuk-heyeuk leungeun pikeun ngawujudkeun generasi penerus bangsa anu calakan tur euyeup prestasina. Bareng jeung Rancage Diajar Basa Sunda.